warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Bil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai Sepuh Kiai Haji Udin ti Caringin, oge Kiai Haji Sepuh Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Amir Umar Bakri, Kiai-kiai anu salesna anu kusim kuring teu disebatkeun namina sami-sami anu kusim kuring dimulyakeun, tur mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Nurjaya sebagai Kiai trifungsi, trifungsi teh artinya mempunyai 3 fungsi. Hiji Kiai pesantren, kedua Kiai di kalangan hewan, oke termasuk Kiai pengatur-pengatur acara nu teu pernah ngatur, teka kantun deui Kiai anu cadak simkuring, Kiai anu geus tenar di solear lain eta Kiai Pepen udah
mudah-mudahan ulah aya buntutan amin. Bilu khusus pisan keluarga duka keluarga almarhum almaghfurlah Guru Simkuring sekaligus rerencangan Simkuring yakni Kiai Haji Didi kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di dieu khususna Simkuring umumna urang sadayana dina raraga tahlil tahmid ngabesu ka almarhum nu geus aya di alam barzakh ku Simkuring ditaros umurna sabaraha almarhum teh ternyata anom keneh kakarat 60 genep lamun nyaho kitu mah ojol jeung ieu ya maksudna ai ka Abah Haji Didi mah aya manfaatna hook biasa dari sieu bae lamun tadi nggak bisa mah gitu tadi tukar-tuker lah mendingan tuker wani norog samiliar samiliar wani kalau menorog ya Allah ya Rabb kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering lain ku sebab susah lain ku sebab corona tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir cunuk kana waktu ninggan kana mangsa moal ngaleuwihan sajengkal moal ngurangan sajengkal pas waktuna maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya teu bisa mun bisa meureun paharto ibu tin jajana mah sugih lain cara Ki Nurjaya Ki Nurjaya mah okos we ngiring-ngiring kebo padahal mah kebo batur sugih Pak Harto mah tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui tapi nutisieun kana paeh mah santri mah teu sieun ka paeh malah rada ngarep-ngarepnya rada ngarep-ngarep paeh jelek kiai mah bohong kulantaran santri mah boga kayakinan saenggeus paeh teh bakal senang bakal nikmat bakal ngeunaheun di jero kubur teh atuh di arep-arep paeh teh ai bangsa kos kieu mah ye ditawaran ge ye Bang Haji ku ari lamun paeh daek embo geus kajeun atuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek teu puguh kan paeh embung hirup embung ieu lah jelema teu boga wawasan
teu boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan eueuh kasieun. Kasieun. Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae, hartina berani ka maot teu berani henteu kos urang beki, tapi barangnya nangis maot mah nyana bebe Ki Nurjaya orang ngeunaheun pae, ayo sia gara ka dia tuh. Cak Ki Nurjaya ulah kakula cenah itu situ bae ladan. Ngeunaheun geus maot eta. Komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun hirup para aulia Allah walakin la tash'urun ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho. Kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui. Ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir. Mun zarah ka kubur asal dihadiahan hadir. Biasa ngobrol. Si Ike lamun zarah ngobrol. Saruha aja lagi jeung kuntilanak. Wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui. Sholihin ngahiji jeung nyambung jeung para sholihin deui. Atuh kunti anak ge jeung kunti anak deui nyambung. Ngahiji entak lamun nya nazara kula mah tilok milu. Embung aing mah. Nu hadiahna sa nyana teu hayang aing. Ya Allah ya Rabb. Jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh. Hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk. Sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureureunya. Negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi. Dibandingkeun dunia jeung akhirat, atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia. Geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang. Lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak. Ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia
apa lobaan sibuk urusan akhirat urang tananya ka diri mantap dunia lupang indah-indah na hirup lupang indah-indah nama santri sebab santri mah bisa nyengsirikeun awak sorangan bisa nyencerikan awak sorangan nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyencerikan awak sorangan bisa nyengsirikeun awak sorangan jeung bisa seserian sorangan eta santri eta indahna jadi santri nikmatna jadi santri demantak encan sah jelema jadi santri belah dituna jadi kiai belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli kiai asli entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian nyana sok seserian sorangan sarua cerik sorangan seri sorangan asal kurang obat seserian sorangan ya gitu mantap diajak ka dieu tadi ngadahar obat heula obat penenang mantap nyana ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah tuh ya santri mah bisa seserian nyengsirikeun sorangan lamun geus bisa seri nyengsirikeun sorangan hebat santri mah ka masjid tuluy kaluar ti masjid dula-dula ngana sendal ka mana sakira aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teu jadilah eta kan santri bener ICU mah kan terus harina nah bedana santri jeung sieu eta kos kitu malah mah bebeja ka babaturana eueuh sendal aing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babauku nyana eta tuh santri bisa nyengsirikeun awak sorangan ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju di toel kumanehan terus noel deui kan awewena mulai cek jana ji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masyaallah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun waktu beres mah neng hampura nya neng nya lantaran akaka mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampura nya neng nya neng balik ka ditu aju kakak mah deka pondok deui bae masyaallah cakena ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan nya na tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu itu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masyaallah indahna jadi santri mantep bisa nyengsirikeun sorangan bisa nyengsirikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah
belah dituna tengah peting nyana tafakur. Kalau akang ngomong sih berjalan santri, mau kerja di takejeng santri bego. Atau aing mah jeung santri ya. Ya Allah, ya ge diajak aing supaya jadi santri. Aduh, merenung tengah peting teh masya Allah. Santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encan. Jasi awak teh jore-jore teuing. Kunaon atuh nanya ke situ teu daekeun situ teu daekeun. Awak sia teh. Tuh kan ceuriknya teh. Tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz. Nah, tuh kan indah bae santri mah. Yo mau datang ke kawin kajian kukumah gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih eueuh tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu menta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo wari can bisa ditanya mas santren teu eta tadi henteu ceuk masya Allah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aya ya tenang santri riweuh nya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokona dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq masya Allah boro-boro sagede santri sagede ustad sagede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya kadituna asal geus beres kembali ke Allah nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam hiji rasul hiji nabi anu moal aya tandingna datang ka kiamat gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae jeung hewan bisa ngobrol jeung tatangkalan bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung setan bisa ngobrol ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitu datang waktu lebaran Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan ieu teh pan lebaran aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh minta izin be hayang mudik gak boleh pulang kampung hebat presiden urang mah atuh mudik teu meunang pulang kampung boleh seperti eta lah udah sok seuri sia atuh tah oh cek Kangjeng Nabi Sulaiman
sabaraha poe eta kaditu ka lembur sabulan abdi di perjalanan jadi lamun bolak-balik 2 bulan cek Kangjeng Nabi Sulaiman geus atuh ku ari mah diberet 3 bulan balik sabulan jang kadi sabulan jang di imah sabulan alhamdulillah cak beo nuhun dudungan abdi pamit balik hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana ieu beo mentak di Turki jadi kaheureyan manuk beo teh ku hiji wali hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ka pasar dijual lantaran bisa jasa ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas Masya Allah bayar isukna nyana mawa kalkum mawa kotok kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae nu kamari meuli beo teh ka dieu teu beuli man eta naon kalkum atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat masa sih murah wabeh loba embung ka kalkum mah hayang ge beo horenganan loba kabisa beo di Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan nyana ai maling buntut-buntut bae mah bisa tuh kan tuh ari sieu mah kalkum atuh deuk sanu meuli coba ayo atuh kalkum boro-boro dijual dibikin ke ka urang Cisokat cak urang Cisokat teu hanai aing mah teu hayang bong aing kalkung kos kitu ieu di jerona aya makna tersendiri manuk aya nu leutik mahal beo mahal tapi aya nu gede manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah eta keur carita ukuran dunia cerita ukuran akhirat ge sarua bae gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal tarolah urusan dunia mah gampang mahal teh menurut Allah mahal teh menurut Nabi Allah mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah eta tah ngamahalkeun makna moal bisa di sakola tambah dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya brigadir jenderal letnan jenderal mayor jenderal makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtidakna di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu Masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieun mah kalkum sieun mah ya aduh hayang ka surga teh kalkum mah hese kajen gukoah ya Allah kacaritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulurna jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan hiruk urang teh kitu lamun urang nikmat contona urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh pan
Jelok aya nu ngalayan ke mana nyeri huntu. Tah ieu. Ya. Gering pangjore-jorena nyeri huntu. Tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur, kapanggih jeung rekan, kapanggih jeung tatangga. Sendagurau. Nikmat sabulan teh teu karasa. Geus datang deui ka waktu balik. Duh, cak beo sagedeung amat ieu. Nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja. Naon nu paling dipake karesep. Sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inumeun pake geus teh kudu dicaritakeun. Naon isi oleh-oleh? Aya tah nu boga. Beo. Ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan. Lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh. Tah cak beo ieu mantep ya jang oleh-oleh raja mah ieu. Hei geus langsung diasupkeun kana botol litik. Haju ditalikeun kana jangjangna. Beo pamit. Selamat tinggal saudara, rekan, ahli-ahli. Kula endek berangkat di ka istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam. Satpam beo teh. Berangkat. Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae. Beo can datang ya. Geus datang ka waktu datang, lamun eueuh poe ieu, waing disusul melalui angin sia. Jeung melalui setan-setan. Perangkat Kanjeng Nabi Sulaiman mah. Ya setan, ya jin, ya angin. Teu kebal datang beo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, maneh beo muhun Tuan Raja. Ditanya kumaha kaayaan di ditu. Oh, cerita beo bahagia luar biasa. Terakhir cek beo. Kula teu boga oleh-oleh naon, jasa segala aya di dieu mah. Ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman, ieu fungsina naon? Ieu fungsina lamun diinum ku Tuan Raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ka hampir kiamat. Nah, mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Gas, terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan Musa Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia geus kolot kudu nyaho. Rakyat ya. Bodoh dibawa bae. Kuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide, tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa. Guru aing orang Jogja baheula. Satu, ketuhanan yang maha esa. Orang Jogja betul bisa esa ya. Nah, ya, dek diganti rancangan undang-undang teh. Mangga baik. Dek diganti, tetep baik. Negara sangkilang rancangan undang-undang diganti. Urang mah kitabna tetep Al-Qur'anul Karim. Rukun wuduna tetap bermazhab Imam Syafi'i, rukun salatna terus puasana dan lain sebagainya. Apakah riweuh? Henteu, sebab naon santri mah digaji henteu. Teu digaji, jeung teu hayang jadina naon. Hiji be santri mah embung jadina naon hayang jadi ahli Allah. Ya Allah. Emang sih ieu. Kalku mah bae da loba kahayangnya naon. Santri mah teu hayang, suka jadi guru teu hayang, jangan jadi muid teu hayang, suka jadi DPR embung, dipaksakeun ge teu boga ijazah. Teu hayang santri hiji beheng jadi ahli Allah. Beuh, beri kak bulu aing ngadengen lagi. Kos bener teh kitu tah.
Dah hebat dah santri. Masya Allah. Guys, ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeeh. Sabodo maranehanana kege karasa ku urang kabehan. Di mana diganti? Ya pasti urang ge atuh. Ih, si masuk atuh ngarembel bae. Ih, kos jagoan bae sia. Keheula. Moal aya rubat ribut di Indonesia mah. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Beuh mantep. Guys, ulah pikiran kos kitu maksudna. Kae sakedeung deui. Ieu mah urang we nyaritakeun teh Kangjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana, jeung jin nu aya di istana, jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana. Kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat. Kumaha kira-kira? Wow, manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh. Sebab Tuan Raja mah Maharaja, pinter aya di Tuan, adil aya di Tuan, segala rupa aya di Tuan. Geus kami mah satuju, panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk. Di dia manuk kokok beluk naon? Sarua, manuk kokok beluk. Paingan banget da kos kokok beluk. Ieu rajana ye. Cak manuk kokok beluk. Ke Tuan Raja heulana. Manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju. Ulama ieu deuk nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari. Cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun. Apa bahasana direnggenkeun nya? Urang dieu teh mangaranna. Direnggenkeun heula ulah dilanjut heula nan. Toh. Tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja, milu beh lah jeung kula yuk. Ka mana? Ayo milu. Diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya. Tah. Ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturangna ngan kula doang. Nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun. Nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jadi itu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu Tuan daek gitu hayang ai cak Nabi Sulaiman Tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu bung cak Kangjeng Nabi Sulaiman bung geus kos eta dimusyawarahkan deui dimusyawarahkeun di MPR kumaha rancangan undang-undang salah aing kumaha urusanana cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuan datang ke mana coba kekuatanana lantaran Tuan mah adil didinya malaikat Jibril turun langsung dia tepak ku malaikat Jibril besi diinum plek bepes cek lagi nusul saya numpak Jibril, oh hampura Jibril. Suganti si Pepen dibunuh gua ingat. Si kalkum itu mana naonan itu. Akhirnya ulaheun ku malaikat Jibril. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur. Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajeun tanpa nginum ci kahuripan menta ka Gusti Allah ja Allah magedeudeun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah ijah nya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bae ge hendeuk dipanjangkeun umur melalui permusyawarahan ditepak ku malaikat Jibril ulah iya geus sarua si ge panayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan kawin deui ja kadeuleuna doang gagah ge
buktina si itu nangis merengut baik salah aing cek ya milih si eta nggak tuh kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horegaran cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun sorga. Ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang